Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz antum bil 'udwatid dunya wa hum bil 'udwatil quswa wal rakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wallahu a'lamu bimuradihi tegese waktu li badalul min yaumin yaiku dadi badal saking lapad yauma min yauma saking lapad antum mutawizakainuna kang anaga bil udwatid dunya iku tetep ing dalem pinggir wadi kang park al-qurba tegese kang parek milal Madinah saking Madinah wa hiya lan utawi udwa bidzamil aini kututub kalawan den dumakeun aine wa kasdihalan den kasakeun aine janibul wadi yaiku janibul wadi pinggir lembah wa hum lan utawi kufar bil udwatil quswa iku tetep ing dalem pinggir lembah kang adoh al buda minat tegese kang adoh minha saking Madinah minha saking Madinah warak bulan utayan tanantan ailair tegese tanantan kainu nabi makan ini ku kang ana gabe dalam iku tetep dalam panggon asbalaga lewi asor minggu saking sira kabeh bimayal bahra saking barang kang giring-giringnya ma al bahra ing laut walau tawadum lalamun silih janjian sira kabeh antum tegese sira kabeh wan nafirulan golongan kufar lil kita ligade perang lakhtalaftum maka yakti perbuatan sira kabeh fil mi'adi ing dalam janji walakin lan tetapine jama'akum bi ghairi mi'ad kumpulkeun ya Allah kum ing sira kabeh kalawan waranana janji liyaqdi Allah darapan yentan kani saballahu amrun kana mafula ing perkara kang ana ya amrun mafulan iku kang den pigawe fi ilmihi dalam ilmu Allah wa huwa lalutaya amrun kana mafulan nasul islami iku den tulungi Islam wa mahikul kufri lan ngalebur ing kufur fa'ala dzalik migawe ya Allah dzalika ing mangkono amrun kana maf'ul liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah wa inna Allaha lasami'un alim Allahu alamu bimaradil yahlika darapan yang tang ngarusak
Ia pura tegese kufur man halaka sapawong kang rusak yang manam bayinatin saking nyata. Pada hujatin zahiratin tegese ing dalam sausane hujat kang zahir qamat alaihi kang netepi ya hujah ing atase man wahia lan utawi ya hujah nasul mukminin iku den tulungi wong kang mukmin kabeh makilatihim subhanahu kidi ka mukminin alal jaisil katir. Ingat sebalad tentara kang akeh wayah ya lan nguripakeun lan urip yo minut tegese ngimankeun man hayya sapa wong kang urip yang manan bainatin saking nyata. Wa innallaha lan ing satuhuna Allah iku yakti kang maha ngarungu alimun tur kang maha uninga. Ngajelaskan tentang kejadian perang Badar. Anu dina perang Badar teh sangat jadi sejarah sampai ka ayeuna. Kristiani Yahudi selalu melihat kejadian Badar. Di samping Badar ge Uhud sarua Hunain yang sajabana kejadian peperangan Kangjeng Nabi teh ditaliti ku para Yahudi jeung para Nasrani. Aya naon di perang Badar sehingga peperangan begitu dahsyat dimenangkeun ku mukmin. Aya naon di Uhud kecanggihan tentara Islam anu sakitu hebatna tetapi aya dina kekalahan. Yahudi jeung Nasrani naliti ternyata teleuwih ti urusan keyakinan jeung urusan dunia. Ketika mukminin boga keyakinan anu optimal tanpa melalui kuantitas anu loba lantaran geus berkualitas saeutik tapi patri kalang kabur kucar kacir musuh ujiana dengan penuh keyakinan. Tetapi lamun geus kecenderungan hatina kana dunia sehebat apapun segagah apapun sahebat daon bae lamun geus condong kana dunia geus urusan berjuang maka jen kukuba selesai wassalam. Geus pokona asal urusan dunia we geus beres moal aya kemenangan ka jen kukuba. Elosok dicaritakeun ku para pendakwah teh dina dongeng aya hiji tangkal kayu disembah ku musyrikin teh berkeyakinan bahwa eta tangkal kayu pinuh ku karamat. Tidinya teh jinna geus lain lalagan geus lain jin sambarangan tama jinna geus jin anu proporsional. Jenggot lagi geus ngangsar ka handap teh majidag. Marah. Jelema ditaroelan titah nyembah ka dinya. Atuh lain saeutik lantaran loba anu hasil maksud gara-gara nyembah kana tangkal kayu eta. Jo aya hiji kiai. Goblok meureunana. Cek ya lamah merenang tangkal kayu teh dianggap pangeran tolol. Ujada dianggap eta tangkal kayu teh berkarabat goblok. Pangeran Allah sorangan tandangnya sorangan tuar kuaing sia kajen kumaha ge nyasarkeun sia. Ngiprat bae sorangan bae di tengah jalan kan dihadang. Hadang aing sia. Deuk ka mana ye kiai? Deuk nuar tangkal. Emang kunaon mantak dituar disembah ku jelema teu beres ajan kumaha ge. Aing maragaji bawa kampak mawa. Waduh, setan anu bangsa setan amatir makan bebeja ka ditu. Waduh. Lapor cek setan. Naon sia? Tanggal kayu udah dituar ku saha? Kiai.
lawan atuh Gus teu kuat waduh babacaana panas maca naon nya na nyaho ku nyamke nyombaeja panas teu kuat kula bae ternyata kan nurunkeun panglima setan atuh turun atuh panglima ya panglima setan panglima berkat ya panglima macam-macam panglima turun di kamar ya usah kalangan aing entah bisa gua lupa dia no dihadang ku panglima setan galot sia jeung aing ka Allah kajen ku kumange moal beres eta kal kayu lamun teu ku aing dituar galungan setan nu mana bae eleh ku baca subhanallah doang ge ngarang itu ngalah keteu setan dijotos kobok baca hamim ain sin ko batu setan geus kabur jotos eleh kabeh usah ngalangan aing mah ka Allah pas dek diragaji datang deh naon sih susah coba ularan kieu bae ulah waka dituar bersih hawa nafsu ih oge nya setan tasawuf itu setan mah iya bawa nafsu saja lah kuari mah balik bae heula dek naon sih kira balik aing geus kadong dek luar helagan lalaunan tuar matuar bayangan balik bela nah ieu jam pengamanan nah ieu sapoe engke bakal dibere 2 dinar emas geus pokona penjauh aya dihandapeun kasur unggal bae deuleu lamun eueuh bisa dikadia deui mun aya eta terus berarti eksis beres ya iya coba melaksanakan oke guys seperti gitu mah nah ini Golkar tolol ya balik ya kayu bener isuk-isuk 2 dinar aya isuk KSD 2 dinar aya tilu penting berturut-turut 2 dinar ceknya ngipas sih wakos dia waduh teu kudu dagang dengan perjuangan anu optimal Masya Allah hasilnya optimal kembali juga wah ya si Kiai hari ke-4 hari ke-5 goblok beureun sia curi doang tuar deui ku aja langsung nyana mawa kampak deui atuh dihadang ku sababaraha setan minggir sia sakali luar ayeuna mah geus atuh turun deui panglimana ka dieu wah galungan deui keket jana gelut dipapatkeun babacaan geus puguh hijib nasor dipapatkeun karasana hijib ripai jeung haji rapai-rapaina dipapatkeun ku nyana karasana berbagai hijib dibaca setan masih kene nang tangan kene bae malah kacekek kiaina ku setan di kieu-kieu hayo sia geura babacaan suka budah-budah akhirnya lamun teu setana kekeluargaan mah dibunuh dan setan boga kekeluargaannya nama artina kitu aya kadedeh jeung ganya lair tali aisan setan makan kusi itu nama balik dengan penuh kekalahan meme balik teh ditanya ku kiai aing maneh teh kapan lain nu galungan jeung aing teh heula teh bener aing nu teh heula masih ku aing sakali ge ku aing sia ngacengkang babacaan aing karasa ku sia panas mada tinjuan aing teu bisa ditangkis kapan ku sia ngagoler aing mun teu karunya mapan ku aing sia digolok tapi kos sia kuari gak menangkan aing non dia latar belakang kiai keur ieu mah kiai berjuang deuk mayahan tangkal kayu nu dianggap pangeran teh ikhlas lillahi taala penuh keyakinan nu dideuleu atuh kami leku kiai boro-boro kami gelut sabenerna mah neuleu beungeut kiai kami teh geus sieun jasa
lantaran tina babacana ge karasa ku kami bodas luar biasa. Apa hari nu ieu mah latifna lain pinuku keyakinan jeung ikhlas lantaran neuleuh di hadapan kasur eueuh geus 2 poe. Ieu bener oge nya naon. Tuntutan nu pertama mah yakin jeung ikhlas, nu kadua mah goblok ieu si setan. Ngabohong sia kaing, tuar deui sia kuaing. Motif nu kadua mah tuntutanna dunia. Eleh dulu. Nu mantap kejadian naon bae urang perang di zaman tahun 45 penuh penuh ku keyakinan jeung kailas menang urang. Kejadian duma demo ge lamun pinuh ku keyakinan jeung ikhlas menang kajenting ku kumaha ge. Tapi lamun muatan-muatanana teu ikhlas jeung teu yakin dunia eleh kajen ku kumaha ge eleh bae. Lain setik jelema anu gararaga tapi setengah mah teu ikhlas jeung teu yakin urusanana dunia. Nah, ieu perang Badar teh ya. Satu peperangan anu luar biasa ditaliti terus sampai ke akhir dunia. Datangkan de kiamat ditaliti bae terus. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, kepemimpinan berganti kepemimpinan terus baik. Mekahna tetap eta, jelemana ganti. Madinahna tetap eta, jelemana ganti. Kosi Indonesia kuari, tanahna ibu pertiwi Indonesia baik, tapi pemimpin ganti. Jelemana ganti. Dengan pergantian personil manusia bakal berbeda. Zaman Pak Harto seperti kos kitu urang melalui Orde Baru ganti deui nu kadua seperti eta, ganti nu katilu seperti eta, kaopat seperti eta, kalima kuari seperti kieu. Ieu keur carita Badar. Kangjeng Nabi dengan personil nu saeutik berangkat untuk menghadang ontan nu dipimpin ku Abu Sufyan. Pedagang anu didinya bakal dihadang ku tentara mukmin. Sekedar penghadangan balad naon gitu ontan dagang. Geus persiapan perang getang teu aya. Jelema dagekan ngan saeutikan sapira dek ngahadang rombongan pedagang. Sementara kadenge ku orang Mekah Abu Jahal beserta rekan-rekan lain bahwa Muhammad teh ieu kuari ndek megatkeun urusan perdagangan antara Mekah Suriah. Lamun kuari kahadang ku rombongan Muhammad Mekah, apa yang terjadi cek Abu Jahal? Sebab perekonomian terletak pada pundak Abu Sufyan, kelanjutan jeung kelangsungan kemajuan Makkah. Sementara kuari rombongan Abu Sufyan teh dihadang ku rombongan Muhammad. Gas, seluruh personil Mekah tidak terkecuali sahabat berangkat perangan Muhammad. Kangjeng Nabi mah dek ngahadang sekadar balad pedagang, tapi Abu Jahal mah dek merangan Muhammad. Kangjeng Nabi datang cicing di deket Madinah ngaranna Udwati Dunya, pinggir lembah anu deket ke Madinah tidak terlalu jauh. Tapi rombongan Abu Jahal dengan rombongan nu terdidik, terlatih dengan amunisi anu komplit luar biasa, dibantu awewe wanita cicing di Udwatil Quswa jauh ke Madinah. Sementara rekbu rombongan dagang lewat laut, pinggir laut. Perbedaan Kangjeng di Madinah deket ke Madinah. Iya, rombongan Abu Jahal jauh ke Madinah.
sementara pedagang mah lewat laut ka dia pinggir laut. Kangjeng Nabi mangan sakadar haya sababaraha personil, kemudian teu dilengkapi ku senjata anu sakumaha mistina janta aya maksud peperangan, tapi ternyata Abu Jahal mah ngayakeun peperangan, ngajakan perang. Padahal mah rombongan Kangjeng Nabi mangan sakadar hendeuk ngahadang pedagang. Ketika diajakan perang ku Abu Jahal, tidinya para sahabat teh mikir ngenogoan instruksi ti Kangjeng Nabi. Kadengena dahsyat anu luar biasa rombongan Abu Jahal. Di samping tentara-tentara anu geus terlatih amunisi anu cukup, oge nyana dicicingkeun di tempat anu subur cai. Sementara rombongan Kangjeng Nabi mah di udwati dunya cai ge hararese. Rombongan pedagang lewat lain kadinya teu kahadang. Ketika ditangtangan ku Abu Jahal perang, Kangjeng Nabi munajat ka Gusti Allah. Apa mesti perang? Lantaran teu aya maksud perang. Tapi Allah ngainstruksikeun lawan. Masya Allah kan. Begitu Kangjeng Nabi ngajelaskeun ka para sahabat, wahai para sahabat, anu tatadina urang deuk ngahadang para pedagang, tetapi rombongan Abu Jahal di Mekah geus lucur untuk berhadapan jeung urang. Ditanya ku para sahabat, kira-kira ya sabaraha jana eta? Sekitar 1000 leuwih. Aya rombongan urang ngan sakadar 300 leuwih. Muhammad, ulah Muhammad lawan. Sahabat gararieu lawan. Ai urang senjatana di lawan. Teu meunang ngomong. Kehilapan perang teh maka senjata lawan. Ayo urang panggilngan saeutik ge lawan. Eta sahabat titah ngalawan kos itu lain mundur. Udang kabeh siap. Apapun yang terjadi pokoknya maka jadi hukuman orang siap. Nyana lobaan urang saeutikan siap. Nyana maka perlengkapan senjata urang teh siap. Nyana amunisi da loba urang mah kalaparan siap. Pokoknya pantang mundur, langsung berangkat. Bayangkeun eueuh konfirmasi jang perang tatadina. Eueuh persiapan, tetapi perang lanjut. Ceuk Kangjeng berangkat. Berangkatlah nu mantak kamari dijelaskeun. Wa ma in kuntum amantum wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dina poean adu hareupan dua rombongan mukminin anu saeutikan tur teh dilengkapi ku alat persenjataan anu optimal. Rombongan kafir anu lobaan tur dilengkapi ku persenjataan berikut amunisi anu lain, tetapi terus berangkat. Ingat Muhammad, cek Gusti Allah kejadian tersebut. Yes, ketika antum bila udwati dunya aya di pinggir lembah nu deukeut ka Madinah. Wahum kufar rombongan Abu Jahal teh bila udwatil quswa aya di pinggir lembah nu jauh ka Madinah. Sementara warakbu balad pedagang, ontan pedagang berbeda jalan. Asfala minkum aya di bagian handap, sebabnya lewat pinggir laut. Tetapi Allah ngajadikeun perang. Walau tawatum lamun dikira-kirakeun anjeun teh heulananan pasini masinikeun perang di waktu-waktu anu ditentukeun jeung personil nu ditangtukeun. Aya pasini deuk peperangan antara rombongan Kangjeng Nabi jeung rombongan Abu Jahal. Mukminin jeung kafirin teh niscaya laktalaftum fil mi'ad, aya perbedaan dina perjanjian sebab melalui perhitungan
andai kata aya perjanjian peperangan saat eta meureunana make perhitungan di antara perhitungan anak keheula meureunana cak mukminin lantarannya nama lobaan urang saeutikar keheula ai kudu perang mah lantaran urang eueuh persiapannya nama aya keheula urang kudu perang mah lantaran urang mah can terdidiknya nama geus meureun urang dek bunuh diri andai kata aya perjanjian pasti bakal aya perbedaan dina perjanjian untuk ngalangsungkeun peperangan walakin liyaqdiyallahu amran kana fa'ula. Tetapi dengan tidak ada perjanjian tapi dilanjutkan peperangan tujuanana Allah dek ngalaksanakeun sesuatu urusan anu ku Allah dek dipigawe anu urang eueuh kanyaho makhluk eueuh kanyaho ieu mah urusan Allah mana mukminin walaupun saeutik dek ditinggalikeun ku Gusti Allah kahebatan mukminin sehingga dek ditulungan ku Gusti Allah dek dimenangkeun kapirin sakitu lobana dek ditinggalikeun ku Gusti Allah mengpeekna kapirin walaupun berbagai persiapan anu terlatih jeung sajabana dek didelekeun ku Gusti Allah kahinaan kafir dek dielehkeun tah eta maksudna nu mantap kejadian-kejadian segala rupa ge lain perang bae urang kan teu nyaho lolobana mah urang di luar rencana urang bobogohan jeung hiji awewe anu kurang dipake karesep dipake ka cinta beuy bobogohan teh geus main cintrong-cintrongan teh geus sataun leuwih bahasa aing cinta ka dia bahasa aku cinta padamu I love you mah geus moal harajas ti ditu ge males lain lalagaan tapi ternyata anu direncanakeun teh teu jadi lantaran dikawinkeun ku kolotna Aita tadi nama anu tadina dipinang-pinang ku jana mah tumeureun pilihan sorangan ieu putih aya di kabogohna lenggik aya di kabogohna campernik aya di kabogohna geus lah ngaranna ge pilihan sorangan asana meureunanan sadunya panggeulis tangan si eta doang tapi barang dikawinkeun ku kolot masyaallah gendut aya di nyana hideung aya di nyana neuleuh beungeutna teh masyaallah sugan aya naek amper teh tapi kulantaran cak kolot sing nurut sia ka kolot moal pati-pati metakeun sia lamun lain perhitungan kolot nurut pikiran sia nurut ka kolot orenganan kolot da boga hutang mun digawinkeun bebas berarti budak jadi tumbal masalah geus lah aya rahasia masyaallah kawin geus bangun nama atuh teu bogoh ieu ngaranna ge api lain bae ya kabladina reuneuh biasa ditanya cenah teu bogoh pan reuneuh bomong urusan reuneuh mah lain deui urusan bogoh lain deui urusan reuneuh lain deui ku ari sabaraha 5 cenah sia teu bogoh ulah bomong tapi pinuh ku rahasia terjata warga dan barang ditilik-tilik mah masyaallah karim lamun cacak-cacak kawin jeung nu dipake ka bogoh kumanehanna geus moal bisa ibadah lantaran meureunanan gede karesep teu meunang ditinggalkeun jeung embung ninggalkeun anak diondang ngariung embung lantaran pinuh ku karempan jageulis di mana lelempangan ngabeakeun duit ja bogoh teh ya segala rupa teh geus main hati bae makan hati teu meunang salah saeutik nah barang boga pamajikan nu ieu masyaallah dek di majelis bae ge teh ditatanyakeun dek di masjid bae tilok ditatanyakeun dek kumaha ge tilok ditatanyakeun lantaran aya pinuku kabebasan hirup teh barang ditanya teh emang sia teh ka mana teu melang ka pamajikan henteu nu antep teu melang sanudaekeun ninaheun magahan ngaji tentrem jeung masyarakat tentrem eta rahasiana mah horenganan nu mantek diadukeun ku kolot ieu bakal jadi katentreman jiwa urang teu nyaho eta teu nyaho tah rahasia Allah teh kos kitu nah ieu ge horenganan rahasiana liyaqdiyallahu amran kana maf'ula Allah dek jadikeun sesuatu perkara nu ku Allah dek dipigawe yakni
mukminin walaupun setik dek dimenangkeun dek ditulung, kafir walaupun loba jeung terlatih dek dielehkeun. Urusanana urusan Gusti Allah. Liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Tujuan Gusti Allah teh dek nemongkeun kakufuran jelema anu kufur dengan nyata. Kakufuran jelema anu kufur dek nyata terus dek dielehkeun ku Gusti Allah. Jeung deui kahirupan mukmin anu nyata-nyata hirupna dek dinyatakeun ku Gusti Allah. Mukminin anu saeutik dek ditembongkeun kalawan jelas keimananana, keyakinanana, tur keikhlasanana sehingga menang. Kafir dek dijelaskeun kakafiranana anu pinuh ku kasieun, pinuh ku tipuan, pinuh kakaduhungan dirina walaupun loba dek ditembongkeun kapajrihanana, kabodohanana, kaboraganana jeung kakaduhunganana. Loba ku lobana, terdidik ku terdidik da eleh. Contoh, setiap orang berangkat ngayakeun perjuangan, contoh Badar. Mendak cinta ahli Badar, cinta Nabi, cinta Allah. Ayalah sholawatna, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bi ahlil badri. Ya Allah, masya Allah, sholawat Badar. Iyalah ku Allah dek ditembongkeun nyata. Jadilah peperangan anu dahsyat teh. Kafir nu sakitu loba, mukmin nu sakitu saeutik. Kafir nu sakitu terlatihna, mukmin anu teu pernah dilatih. Kafir nu sakitu garagahna lantaran pinuh ku persiapan amunisi. Mukmin anu sakitu lalaparna. Tetapi pitulung Allah, masya Allah, pedang cabut memeh ditebaskeun geus ngagoler ti heula. Selalu seperti gitu. Ya suara-suara kuda anu di luar kuda-kuda zahir. Aya sosok-sosok manusia anu di luar sosok manusia biasa. Ternyata dibantu ku para malaikat. Padahal Allah mah teu kudu make bantuan-bantuan kos kitu ngan geus jadi sunnatullah supaya nyata, supaya jelas. Dibantulah ku para malaikat, tumbanglah kafir. Sejarah Badar dikaji ku para Yahudi. Ketika mukmin masih eksis keyakinan anak Yahudi itu pernah daek nyerang. Ketika mukmin eksis keyakinan anak Nasrani itu pernah daek nyerang. Nu mantap. Nasrani kuari daekeun ka urang nyerang melalui berbagai cara. Sebab kiai-kiai nalale daek dibere. Asal kiai-kiai geus lale bae ge atuh. Di partai lain ulah partaina tapi ulah sogokanana. Di negara lain ulah nagarana tapi ulah daek sogokanana. Di organisasi lain ulah organisasina jata perkumpulan anu penting jeung kudu lantarannya syuddu ba'duhu ba'don. Tanpa aya partai cilaka, tanpa aya organisasi cilaka. Nu bahayana horenganan neangan dahareun di partai. Nu bahayana neangan amunisi di organisasi. Iya nu bahayana. Ketika lillahi ta'ala orang di partai itu bagus. Ketika lillahi ta'ala orang di organisasi itu sangat hebat. Ketika orang dedeketan jeung bupati, jeung gubernur, jeung presiden, tetapi orang niat lillahi ta'ala jang nganasehatan nyana hebat. Tetapi lamun urangan sakadar menengadahkan tangan. Dek menta aing maka presiden teh, dek menta aing maka bupati ka gubernur teh. Nah, iya nu geus ieu. Nyin leeh agama. Agama Kristen teh nu menta kuani ka urang kunaon. Lantaran contoh Ahok datang ke Jakarta, kiai dibareulikeun kunyana. Selama kiai nedek dibeli atau seserian si Ahok, wal kuat Jakarta.
dibeli kabeh 90% kiai kan kabeli kabeh bergerak teh hararese nu matak nu bergerak teh kabari nu can kabere teh kieu podi mun kabere mah moalnya nage gulantaran can kabere jeung teu dibere deui jeung nu mere atuh geus menang eta kos kitu eta tapi lamun geus kabere atuh mana kabere mah moal bisa kuari dalam rangka pemilu yang akan datang BHT hari tanu kunjungan ke berbagai pondok pesantren sumbang 1M cium tangan kiaina ku bego bin tolol bin goblok hayu terus berbagai kan kunyana teh geus kataker horekos kitu ke hayangna gampang hayang naon deui sia pondok hayang naon deui sia majelis hayang naon deui siang teker ditundukkan sabarema dengan melalui pondok pesantren majelis taklim korenganan nyana dek langsungkeun budaya nyana agama nyana teu karasa eta ku kiai selama kiai tujuanna eta hancur agama mah nah ieu ditilik kekuatan mukmin teh lantaran ditilik naon ieu kehebatan anak keyakinan unsur-unsur jawi sabakatul hibar ge kuat Islam sejarahna di Indonesia teh kiai milu di partai teh lain goreng anu engkei-engkeian jeung Golkar baheula zaman Pak Harto teh pondokna dibangun nu tadina mengpelehe kuari dibangun jadi 2 tingkat tapi haju kuari santrina beda santrina teh jadi kotok negeri hancur majelis anu tadina sederhana pinuh ku jamaah nyaritakan tentang ubudiyah muamalah dan selanjutnya dina kesederhanaan teh hebat tapi begitu masuk Golkar sumbang ku Golkar megah luar biasa teu darekeun ngaji sebab karasana ku jamaah teh hangru kamari ka usim Golkar kuari usim PDI sarua bae sumbang ku PDI hebatkeun atuh teu bisa tetep di majelis teh lantaran aya tandukan gulak-gilak bae ya kiai ge lain ulah dimui tapi perjuangan dimuina lillah apakah ia karena dunia selama karena dunia moal bisa aya anu endek ngabangun gereja mui tanda tangan goblok kumaha perjuangan anak mana? Iya, iya perjuangan anak ada kawin mah teh emang kos di negara mah lantaran neraka jahanam. Perjuangan. Tah, tuh kiai. Ih, cenah kiai mah di NU cenah betul ulama. Kebangkitan ulama. Mek iya tuh lain atau tuh lama anu jore nu ngajalankeun ana sosial keagamaan nama ayo berangkat bae tapi kan ieu nu dimaksudna selama ieu nu dimaksudna mengpelehe NU tinggal NU urang mengharapkan NU bangkit kembali sebab eta wadah urang ketika aya Syiah NU nu ngalawan ketika aya Wahabi NU nu ngalawan ketika Muhammadiyah NU nu ngalawan Persib NU nu ngalawan jeung Persita diku Wahab tapi kan mana atuh dia nu ngalawan teh lain NU malah orang-orang di luar nu ngalawan Syiah teu kudu disebutkeun ku kula seorang manusia nu handal alhamdulillah nu ngalawan Wahabi kiai anu handal di luar NU lantaran geus teu bisa ngomong cau kiai tuh cacak-cacak di organisasi geus gitu atuh kumaha di partai henteu ai kabeh mah aya bae hiji dua mah ngan di deuleu tapakna mana berjuang teh kan di deuleu teh tapakna lain asal berjuang ibadah teh anu di deuleu teh tapak ibadahna mana ulah asal ibadah
Nah, iyalah ketika unsurna dunia geus harapan kajian kumaha ge. Perang eleh. Urang kuari makin siut we ka belah dieuna eleh-eleh. Ku sabab naon? Atuh urang maksudna deket jeung presiden hayang dibere. Deket jeung gubernur hayang dibere, deket jeung bupati hayang dibere, deket jeung camat hayang dibere. Lain ulah ngadeukeutan, ja ieu teh nagara urang. Janu jadi bupati na ge dulur urang, tetangga urang. Hayu bersama-sama ngan ulah hayang duniana. Urang bangkit. Tegakeun bangsa negara jeung agama di ibu pertiwi urang tanpa hayang meunang pamerena tah neangan nu kos kitu hese. Neangan nu kos kitu barang kamari ieu mah naik motor kuari barang dedeuketan jadi Avanza. Avanza alhamdulillah cenah kiai ieu barokah. Barokah itu tanpret. Ya Allah, salah ngagunakeun barokah teh budak. Teh, iyalah peperangan anu diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim tanpa aya konfirmasi, tanpa aya perjanjian. Nu andai kata aya konfirmasi jeung perjanjian heula antara kedua belah pihak rombongan kufar Abu Jahal jeung mukminin rombongan Kangjeng Nabi. Lakhtalaftum fil mi'ad, lakhtalaftum niscaya aya perbedaan lantaran loba ketimpangan yang perbedaan, tetapi ku Gusti Allah langsung berangkat perang liyaqdiyallahu amran kana maf'ul. Sakabehna ge sabenerna mah ieu urang teh kapan geus aya tulisan di Lauhil Mahfuz di azali ngan urang teh kadang-kadang kapan pohoan kana aturan Gusti Allah. Padahal mah geus selesai ku Gusti Allah diatur dina azali. Eueuh hiji perkara anu dilaksanakeun ku urang kuari, eueuh hiji perkara anu kajadian kuari di alam dunia, eueuh hiji perkara naon bae ieu di luar tulisan di Lauhil Mahfuz anu kaluar tina catatan Gusti Allah geus beres. Cuman urang kan pohohan. Gusti Allah teh ngayakeun dunia geus dicatat ku Gusti Allah datang ka taun sabaraha ngan urang teu dibere nyaho. Kajadian pertahun-pertahunanna presiden-presidena jeung raja-rajana nu bakal jadi presiden teh si eta keganti si eta geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz. Sagala rupa ge bakal kajadian-kajadian nu geus kajadian jelas kamari geus aya tulisanana. Zaman kamari urang perjuangan tahun 45 ngalawan Belanda ngalawan Nippon geus aya tulisanana. Kabelah dieuna teh ngalawan gedoran Cina geus aya tulisanana. Diganti ku urang lantaran merdeka ku presiden urang terus 5 tahun tentrem adem ayem. Setelah 5 tahun kabelah dieuna mus mulai goyang deui. Terus ganti dengan berbagai macam-macam. Timbul PKI na timbul segala rupana. Urang lamun teu maca jalur politikna kaget ketika urang maca jalur politikna aya PKI teh ya. Pak Bung Karno aya naon ieu mencuat di dunia dan lain sebagainya ku urang geus kanyahoan. Urang makan nyahona sejarah teh lain ti maca tapi ti ceuli. Kolot urang ngabejaan. Kieu Bung Karno teh kieu Bung Hatta teh teh nyaho teh teu pernah maca sejarah tetapi ngadenge langsung. Tetapi kan akurat. Terus kabelah dia kiai makin ciut baheula nu jadi gubernur kiai nu jadi bupati kiai. So geura urang kabupaten Jawa Timur jadi gubernur kiai, bupati na kiai, Jawa Tengah gubernur kiai, bupati na kiai. Terus datang ke Jawa Barat kiai kabeh sehingga terteralah jalan kiai anu. Mulai terus diopenan di negara teh ku kiai mah terame lantaran mah di pendopo pengajian. Pendopo mah lain pengajian, nangingong ganti. Mulai kuari geus terasing, kiai teh geus terasing. Kiai geus terasing. Geus ulah aya kiaian sebenarnya di DPR geus ulah aya kiai nu calon bupati ulah aya. Geus ulah aya. Geus kiai mah maningan di dari itu bae tuh di masjid di mushola geus kali itu ngariung tah nu paeh bagian kiai. Politik bagian kami. Geus
kos kitu teh geus nyana bagian nyana teu beres nagara ditinggalkeun ku kiai. Ditaringgalkeun ku kiai teu beres nagara teh. Nu kadenge ku urang ku ceuli urang korupsi. Aju geus korupsi aya deui KPK tangkap. Geus ditangkap diadili lolos heran aing mah. Eta kitu gede da sabaraha triliun adili. Saged diali lolos di kumaha ieu hukum. Atuh sabodo jagakeun emang kos kitu di Indonesia mah. Anu maling HP irungna pindah. Nu maling HP irung pindah atuh datang ka nyungir ka luhur. Geus mah dihantem ku polisi, disiksa ku polisi sekedar HP. Ai si eta triliunan ku ari geus ongkang-ongkang deui bae. Ieu Indonesia nyanggakeun sadaya-daya. Atuh jakos kari itu kaayaanan. Nu kurang kadenge geus sabaraha jelema anu triliunan, anu miliaran, kok diararan teh atuh nyanggakeun sadaya-daya urang baja urang sapira rakyat. Tapi nu maling sapeda datang ka anak pamajikanana teh nyaho kuburanana datang ka kuari. Nek kumaha di Indonesia kos karena itu ya Allah ya Karim. Nu jadi DPR karena itu, nu jadi pengurusnya karena itu, KPK tinggal KPK bae. Nyanggakeun sadaya-daya kos kitu kaayaan Indonesia ayeuna. Serangan Yahudi anu terus bae, serangan Nasrani terus bae, waniun nya kiaina daekeun disongok. Eta kos kitu eta. Ya Allah ya Rabb. Geus teu deui sejarah Badar, teu deui sejarah Uhud, teu deui mudahan Uhud sampaikan ka akalah. Lain dijadikeun contoh tapi ku urang malah hayu dilaksanakeun kagorengan, keaeban, kacacadan. Iyalah cilaka selama kos kitu cilaka ka jeung gugu magena urang neangan kuari jelema nu lurus berkeyakinan ka Gusti Allah tanpa hayang dibere ku pemerintah, tanpa hayang dibere disumbang usaha bae jana berdedikasi penuh keyakinan ka Allah karak urang ngeunaheun nuturkeun. Bersalila orang kuliah peleyeng mah teu ngeunah hiji teu ngeunah di urang. Wayah dia mau babarengan, wayah beli mobilnya na sorangan. Dan naon eta kos karari itu atuh. Tah, ieu urang mesti kos karari itu. Nu diomongkeun rakyat demi rakyat, demi rakyat. Toreng ka ditu mah jang beuteungna sorangan. Nah iyalah deuk di mana urang kuari nempo jelema nu pinuh ku kayakin lain eueuh asa ka dieu salah ka ditu salah we heulana. Ngan balikeun deui horenganan geus diatur ku Gusti Allah. Allah Maha Ngarungu, Allah Maha Uninga. Urang mah ngan sakadar dipaenkeun sakumaha layangan atawa wayang. Ketika dikaluarkeun ku dalang dikaluarkeun dipaenkeun ku dalang dipaenkeun atuh urang mah atuh peranan deuk saha ieu? Apakah Arjuna, apakah Gatot Kaca? Ai si eta mah beureun si sami haji ieu. Nah, atuh beureun bagus bae meureunanannya. Ngan ai gegedena mah si eta mah si Dorna teh ya. Kos gitulah cerita wayang atuh sarua Gusti Allah geus si keluar berangkat si keluar tah di saat tengah-tengah Kangjeng Nabi Kangjeng lah anu berjuang di zaman sahabat Sidina Abu Bakar lah Amirul Mukminin zaman Sinamar terus sampai ke ayeuna zaman Wali Songo sok berjuang maneh di zaman ayeuna nu berjuang anu neko nu berjuang tetep bae berjuang rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ieu sok kejadian horeganan Gusti Allah teh erek liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa innallaha lasami'un alim. Wallahu a'lamu bimarasanya da Gusti Allah yakin maha ngarungu alimun tur maha uninga talukna kapan taluk inkisyaf ilmu Allah mah tupan lain lalagan nyahueun teh kana sakabehna teh kumaha wajibat jaizat mustahilat kauning aku Gusti Allah zat Allah kauning aku Gusti Allah Allah apaleun Allah uningaeun ka zat Allah sifat Allah kauning aku Gusti Allah Allah teh maha uninga kana sifat Gusti Allah nu wajib kayahoan ku Gusti Allah ilmu Allah nembus kana nu wajib anu mustahilat seluruh makhluk Allah
kanyahoan ti mimiti langit jeung bumi na eusi langit eusi bumi neraka jeung sorgana kakutu-kutu katu-batu mah anu jamal ku Gusti Allah katerapan ku ilmu Allah eueuh hiji perkara nu teu kanyahoan ku Gusti Allah kadu mustahil kanyahoan ku Gusti Allah mustahil Gusti Allah teh nyiptakeun syarik teu aya syarikul bari Allah uningan bahwa Allah teh wahid hiji wahdahu la syarikalah tanpa aya syarik Allah maha uninga nyahona Allah kana wajib kana mustahil kana jaiz eueuh hiji perkara nu teu kanyahoan ku Gusti Allah lamun eta dirandapkeun diasupkeun ka kolbu urang dipelakeun di kolbu sehingga pinuh ku keyakinan datang ka rindang buahan urang ku ilmu Allah bage jadi wali atuh aing naon anja kanyahoan ku Allah kekertegan urang nyahoan ku ieu naon bae kolbu urang kanyahoan ku Gusti Allah geus puguh ieu urat-urat mah kanyahoan ku Gusti Allah ieu tah huru wasarewas hate weh itu mah geulis eta kanyahoan ku Gusti Allah weh itu mah bahenol amat eta kanyahoan ku Gusti Allah masyaallah eta mah pinaretna masyaallah ageng amat eta kanyahoan ku Gusti Allah atuh sia mah teh nyaho pinarep susu masyaallah mani molongok keneh naon pinarep dasar orang lembur sih matanya orang naon urang teh keretak eta lamun urang kanyahoan ku Gusti Allah ketika urang boga aya kubusak bisikos kitu kali izin ka Gusti Allah izin amat lamun Allah nempokeun ka kalbu urang keretek urang ketika urang keur tapakur ka Gusti Allah indah amat ketika kalbu urang keur dipencerongkeun ku Gusti Allah kabeneran urang teh keur bersyukur ka Gusti Allah nikmat amat ketika urang keur ngalem ka Gusti Allah kana dadamelan Gusti Allah teu kaluar tina hikmah kabeh ge eueuh nu goreng munggu Allah nya kabeh ge ieu teh aya hikmahan lamun nempo zahirna mah nya bae tapi lamun nempo hikmah pasti urang ngabaguskeun bae kajen ku kumaha ge ketika urang neuleuh bajing nanaon teh bajing cek urang teh diciptakeun ku Gusti Allah jang naon teh Gusti Allah nyieun bajing tapi ketika jelema aya anu kitu bengek dibere bajing cageuk sok dibere bajing goreng dah masya Allah ketika aya jelema kencing manis anu geus luhur jasa 500 kana 100 pohara jasa ieu mah deres gula teh lamun bisa pake ngopi mah pani mah leuleus ka dokter ngan sakadar kitu-kitu bae tah urang ningali bae aya buut teh bajing keneh bae ngan aya bajing mah nu leutik aya buut mah nu gede beda buut jeung bajing betok jeung betik beda ya tuluy deui tah tidak buut eta kene teh mah nu leutik cokot kurang sok geura ge langsung becit goreng dijieunkeun kopi sok geura dahar konsumsi kuno kencing manis deleukeun siapa kain itu percaya biasa masya Allah baheula aya jelema anu budug eureun ka dokter deui kada geus bebeakan ku almarhum abah sia budug heuh jadi gula menyatel jasa geus bawa omong geus malam Jumat ke tadi deui sia kunaon tah gorenganan abah teh nyokot cak-cak dupang gede-gedena dibeuleuh beusi teu daekeun nyanana dirahasiakeun bedar ku sia tah bedar ku ngeunah jasa emang daging naon kotok abah atuh merontok eta tuh eta kan urang lamun neuleuh masyaallah cak-cak geus naon hartina tapi ketika jelema anu budug teh cager-cager bere daging cak-cak rontok geus sia jelema kencing manis geus parah buut coba ge kopikeun insyaallah jelema anu bengek teu eureun-eureun coba ge make lalai eta obat bengek ye sebab teu kacaritakeun lalai bengek masya Allah sok geura ge urang lamun gitu ngaranna naon paragal ngadahar daun bernuk moal aya malena daunna bernukna masalah ku mah teu mabok ieu emang kunaon sok didahar ku kebo kan tilok jana makan sugan bebeja kebo teh aduh kula paragal tilok guys balatara kebot tirok pargal sok gadahar eta dahar ge ku urang teh dua pilihan lamun teu hirup ae
ilah loba pisan anu kurang secara zahir mah naon si eta tetapi lamun urang deuleuh hikmah masyaallah gaang urang lamun nyaritakeun gaang kunaon Allah nyiptakeun gaang tetapi horenganan eta gaang teh gaang ieu teh obat kanker urang teh lo bener gaang masyaallah sedangkan eta gaang mah kapan biasa ku urang ku urang itu mah ku urang kadang-kadang ku urang jampang mah wah pakai muatan teluh tapi orang rahasia orang lamun selalu neuleuh rahasia nu goreng teu nu goreng aya rahasiahan kabeh masyaallah urang boga pamajikan galak ya secara zahir mah pan aduh senep secara zahir mah masyaallah ya si Allah nyiptakeun pamajikan geus aya tulisanana werenana janjanana geus ngaji ihyapan boy aing nasib aing boga pamajikan mending mun geulisnya jore tapi jaga galak kos gitu tapi meureun teu kaluar ieu meureun tina hikmah dirasakeun be ku urang horenganan sugi ku sebab naon ku galaknya na pamajikan asa urang hees isuk-isuk disepak wah hees bae ngojeng itu gara-gara pamajikan galak atuh moal ngebul dapur lantaran galak alhamdulillah bagus kajian imah kabeuline ieu berkat galak lah pamajikan andak lamun boga pamajikan galak geus bersyukur ka Gusti Allah ngan nu bahayana nya galak nya jore nya teu sugih aduh ieu geus ditinggal diteureuyan we teureui ku urang nasib aing geus ulah datang ka anak eta ku sugih tah ku galak mah kumaha ge urang cicing bae batur geus ka mana ngalayang cicing bae di imah weh nangkep weh ulah ngomong ke tak ini itu berangkat ban otomatis jana kan keluar jak ngocoprak bae kan di imah ngocoprak bae di imah na imah babaturan sia kunaon ada mapuyang aing celi aing teu meunang cicing aing aduh mulai kan ngotetan alhamdulillah nah geus lamun boga pamajikan galak bersyukur Ci, coba lo buka pemajikan cara rici, guys kumaha Allah bae lanyakannya. Isuk-isuk karare, pemajikan deuleu salah geus nyana hees deui. Aju pas udang salakeun deuleu pemajikan hees deui. Udang-udang zohor masak encan, nyangu encan, nyeuseuh encan. Harar udang bae sia geusnya senteu. Masak cai encan, kumaha Allah bae. Cak salah kita bener ge kumaha Allah atuh cai mah kudu ditaheur bego tadi watak lamun pamajikan sepieun eta kan atuh tungtuna mah pan jadi wali henteu urang kecuali pada ibadah ka Allah nu mantap pamajikanana tenang serba hafizul Quran nya maca Quran bae atau maca sholawat salakina ge kitu be tuh malah nek masa ke ulalah orang paruasa we poe lah geus paruasa kabehan kan ngeunaheun aya uyunan mah paruasa magrib ge geus jang buka geus teu kudu danaon geus saya sumur we kurang legut aya akur masalah atuh masalah ngan ge menang sataun awakna laleutik tinggal tulang doang nu bahayana keluar aya anjing pajar tulang atuh udah anjing la ilaha lasami'un alim sayyidina Gusti Allah yakin maha ngarungutur maha uninga idzurikahumullah wallahu alam